rempling sakit kenang beberebetan kumaha datang aing teh mun jalan rempling sadaya hayang dikenangan uing teh ade sok atuh sok atuh giga kayaknya burung kadai tadi kumaha benar gitu aduh nuhun katampi lah bener aduh nuhun mun nararinca ki nuhun iya dek nah tadi kenangan duit teh sia teh maneh bieu teh dikenangan hebat teh tukang kenang teh euy bener tepakna euy saha teh euy tukang kenang tarik dibon ku aing saha ngaranna eta teh Berlin Berlin oh Sutisna anyaan budak sia meureun nuhun urang mana teh Sutisna teh di Banyaran Berlin di Banyaran jauh atuh Lemang mah di Banyaran goblok lain Lemang aduh kumaha teh dikumpulkeun teh aya naon diuklanan diuklanan saha naon saha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot nah nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh budak teh ampun musingkeun sia teh goblok sia musingkeun nya atuh sarua di bapak maneh teh maot mun nepi ka geuleuh naon panyawatna saha nu maot nya atuh saha nu maot liper oh atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun meureun kurang oge goblok awa nu maot awa innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos sabaraha sasi awa nu maot saminggu aje beda-beda keun bae tong diceungceurikana da meureun katuturkeun kurang oge ae-ae tong diceungceurikan aje anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna aje gitu amin gitu kalau beuki parna goblok kalau beuki parah sih tuh kumaha ya teh bakal laksana urang jadi dewa teh sararea diuk tahu Selasap jadi tugema Meningit ciprit ngatur ke bapak coy kulan diuk
goblok sia. Jauh-jauh. Sidik nu gelo eta mah. Denawa sambil merbayaksa Denera sambil merbayaksa Sika pedang tamsir kada bini Chandra Sapanalim Denawa balap-balap batara kala anu ngahaja dikerid nyaeta pikeun ngarebut ka kawasan sawarga Maniloka. Unirahangan nika rumajana geus hasil urang dunungan urang kudeta Geus hasil acan. kumaha urang sararea urang sami bunga-bunga Urang curak-curak. sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut ka kawasaan sawarga parantos ngalihingihan kursi karajaan sawarga. Oh ya asik aduh urang tereh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi Terus jadi dewan teh mah. urang bakal jadi dewan. Nah, siang ngarugi maneh. Naon? Jadi manusia dan jadi Ya. Jadi dewan mah ge kumaha lamun drag-drag jantung. Nah. Heuh kapan di mana aya budak geuning mangi karewasa sok dewan? Sawan damai. Nah, sia teh kabina-bina teuing. dari sawan. Ye, ai sawan mah di luhur geuning haseup awan. Awan mah dalang. Eta mah putra Dede Amung atuh. Awan Wawan. Wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan. Dilawan eta mah. Tong dilawan. Tak kitu ya denge ku sia. Di mana urang sadaya geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon? Dewan naon? Cing. Uing mah hayang ngebor. Hayang nyieun cai nu murni. Wah, beres atuh. Heeh. Jadi Alo. pengairan. Ai maneh uing mah lamun dipercaya kitu oge. Heeh. Hayang ti bagian pertanian. Wah, Maneh uing peternakan. Peternakan. Heeh. beres. Melak naon? Melak kungkang. Jangan naon atuh. Kungkang teh ngeunah teteh diseupan dipake coy sama kangkung atuh tama. Nah, sia teh Kudu beda kungkang jeung ai kangkung mah naon? Ai kangkung mah di mana urang ning erek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung, kalangkung. kalangkung. Nah, sia ai kalangkung mah di mana urang lempang deket lampu geuning ai sok aya kalangkungan, kalangkang. Kalangkang tama. Nah, sia teh jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang. Pan aya laguna kalangkang mah naon? Boga ka bogo jauh. Mun tas laut leuweung gunung. Boga ka bogo jauh teh mah belegung. Ai kalangkang mah kieu mungguhing dina kieuna. Teu nyari sia teh. Oh, ai maneh mah ai dahar jeung uyah wae tapi hirup teh uyahan.
Hei, itu dunungan uing. Ya. Ngahatur ke semua faktis berkusi. Kumaha hasil Gus hasil ngancing waspada priatna jeung ati-ati dina waktu ayeuna balad sawarga anu disebut balad tantara Dorantaka menta supaya maneh ngajaga ketat ieu karaton mangga awas lawan bisi aya serangan ngadadak. Bisi ayah serangan ngadadak kurang waspada permana tinggal sacekle siap. Barang nuju raos nyata sambil ngajaga sapratannya pun iya balad tantara Dorantaka balad tantara sawarga hiji anu dihuit ku Batara Indra pikeun ngepung wakul buaya manga pasukan kalah sorak kenal dia ya betul ayo kepung wakul kurang ajar bangsat dasar setan dasar siluman ieu haram sesawarga katincak ku mangkuluk mudah gitu ya entong make jeung loba carita hayang nyaho nepi ka perbah mana kasakkeun sampean huyuh we edan siap what what pusing ya jauh hayang nyaho ayo ampun buta hayang nyaho wah sia dasar buta ayeuna geus dilinih di sawarga teh ku ngai moal teurak sia sok woi cok sabaraha peuting ngasah tapi sode sabatkeun kayaknya masihna cara aing dulu ti urang buah dua oge dibere bedog rasakeun sia weh hampura kumaha
Geus birat ararinit eta geus birat ararinit Najan mungkir geus takdir najan numpang geus kadar milik diri bagja awak milik diri bagja awak deleteng tumilar gitu mah deleteng tumilar gitu mah cing lagu naon ya lagu siapa inget teh aduh dek ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat laksana aing kanu ceking deh mangkaning widadari mah cara reking oh cara reking atuh awakna ge sabab aing nya ge buta aing maloba dedeleuan jeung alus dedeleuan halus tara kanu goreng beda deui jeung jelema anu rupana kasep tapi dedeleuanna ruksak kapeureung-peuneun eta teh kuti kotok hayu batur urang ini ucap koron Pati Batara Guru Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit ke sawarga atuh ieu kalungguhan sawarga maneloka ayeuna jadi di kawasan Batara Kala itu kaayaanna dari pating jararit para dewa pating karoceak diancam pati ku Batara Kala ieu kejadian sawarga jadi geunyileung ka marcapada doh yakin Kala rek ngakanan deui jelema kalayan otipati parantos nyerenkeun ka kawasaan ka Batara Kala beja pabeja-beja atuh kaayaan masyarakat Marcapada ngamaruda rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa ngadak-ngadak dalang ruat para rayu nyaeta supaya hindar tina ancaman Kala kitu kaayana digenyeleungkeun ku kejadian Batara Kala ngarebut ka kawasan sawarga nanging anu dina waktos ieu para Kurawa anu disesepuhan ku Residrona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya
sangkan ulah kaansam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat anu eta jimat teh ayana di Semar Badranaya anu kiwari hampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami merbayasa Aswatama Anger citraksa Tumaraksa Partomarmo biru paksa taruh citra soma citra yuda bawa kata jaya wikata kumpul baga Aswatama sok kumpulkan barudak baga nepi urangnya ke kampung Tumaritis Marima Desa Tumamprak Kecamatan Serah Bongkokan Kampung Tumaritis eta mah pokokna manuk itu mahal kecil asa diberi duit keur saminggueun dibikeun bere bease sakinta lumayan keur para Japati gitu iya geus kada rumpuh sadaya Baratos sadayana kayaknya Gusti Culu kana waktu anu tentukeun datang mangsa anu direncana nitiwan Siril Panang Mustari jauh di jugjug angang di teang sanajan rupa-rupa anu kasorang di perjalanan teu burung nepi ya wayahna anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok nu ngalacak-cak nyeri huntu laun-laun anu nyabok alahna ai kolosok dileuwihan wae ai teu leuwih kumaha apa nu diteangan teh ku sareng ge pada leuwih kumaha ya kumaha ulah leutik hate sareng nyaeta sarerea geus pada apal sawarga Maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala ngaberontak di sawarga ngarebut kakawasan sawarga meureun eta politik eta politik kumaha politik meureunna geus capek we jadi pamimpin geus seubeuh teuing tuluy keun ku anak api-api kitu nya ulila teuing teh strategi
strategi bisa jadi ngaran-ngaran politik pada diuji diterka lebih cantik lemes ngan iya mamalana urang sararea dibayangkeun sabab ai batara kala teh jelema kanibal kanibal ongko radikal ongko beuki daging jelema baheula manehna hayang ngakanan jelema ta ayeuna bisa jadi ku ayana geus jadi pamimpin di warga teh bakal ngakanan jelema bakal beak dari dunia hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis karena serangan batara kala menang tatanya tiditu tidieu di jelema tinu menang dipercaya yen urang sararea teh kudu nyeka enong semar wah sakitu omat cing bisa ngolona eta enong semar batranaya orang gentian ku harta kekayaan nu saloba-lobana asal eta enong semar batranaya kapibana jeung kabawa ku urang ka negara aslina ari sabab cenah numutkeun beja ti urang dipercaya eta enong teh lain saenong-enong lain saenong-enong anu mawi ku urang ayeuna dek diolong disikapi heulaan ku Pandawa sabab lamun geus kapiheulaan urang bakal ngege curug urang bakal pinangi jeung mara bahaya anu leuwih gede numutkeun beja deui tina menang dipercaya eta enong semar teh tong boro jelema hiji dunya bakal abus kana eta enong jadi eta enong luar biasa pangawasana itu nih sarere ayeuna mageninganan para wargi eta enong semar badranaya da urang pek entah ayeuna begitu nawayana ulah ara jeung subaha urang ini tinitan supaya terang nepi hayu urang ini eta harta kakayaan sadiakeun nya eta keur mere semar saanak anak ari ngomong teh boleh dikitu we di Labuan seni ngarajah we kapan ieu teh murid Tatang Aditruna percaya murid Patang iya ulah ngarajah ya tak kitu hayu urang siapkeun tereh nepi urang ieu katumaritis omat cing bisa ngolongna ayo pada lupa kayu agung babar wete sami rempel godonge sami apang pangesekan mekar ingaline
si Pandanaru si Pandanaru para Kurawa ngalet ngengkring ngapanalet ngajuk-juk kampung Tumarite. Iya inggih. Semar Badranaya sapala putra nuju sempal kapiguyon. Ya, Kula cong kadieu kitu Kakang Selengju. oh mana Ulah kabawakeun ngamarudah kitu urang dumeh ieu dunya kabeh diancam ku Batara Kala. nya kitu ulah kabawa arus urang. Sae wah. Karek nyaho meureun cu. Duh, naon teh wah. Jelema teh diancam ku Kala. Lares benak wartos. Heuh kadieu kitu Kakang Selengju. Oh sae mangga. Alah ya. Kang. Asa kuwarara asli ngaidu. Para ras kumari akang. Ngaran-ngaran urang hidup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian teu apal sileung ayeuna dunya diancam ku Batara Kala. Ya kitu akang eta menak wartos kulan. Rupi-rupi tarekah ina teh kulan. Rupa-rupa gara pamadegan jelema ayeuna Loros aya nu diruat. aya nu dudukun. Aya nu diruat wae. Aluh dalang ruat para rayu. Alhamdulillah kulan. Oh, Dina luhureun panto eta kulan tulak bala meuni. ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun pantau teh mah kejeung aya bawang bodas, bawang beureum ditiir. Jukut palias. Eta teh tulak bala bener teh. Maksudna mah tolak bahla teh teh. Kejang aya sate domba cenah. Padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe. Oh kitu akang. Welasan asihan dedeuhan antara urang jeung urang ye euy. Nya, Eta teh tolak bahla. moal katerap urang kalah. Jadi realisasi tina bawang beureum bawang bodas ditiir teh jeung cabe beureum. Kumaha teh Kang? Eta teh falsafah yen kahirupan urang mah sabagian gede tina tani. Tina tani bener. Lamun ronjatkeun mah geura sok dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa. Berhasil ya Kang. Bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu teuing. Bener Kang. Ulah pungsat Sok dijieun kasempatan kudu palalinter dimangpaatkeun kadang-kadang urang dipepende dina kabodohan. Dina kabodohan bener Kang. Mangkana ayeuna teh ajas mangpaat teh keur usum. Ayeuna teh. Nyata kitu Kang. Dunya kena kuwisaya ayeuna itu. Oh, wabah jeung akibatna mah rupi-rupi. Bangtuta kudu tatanya sababnya ho sartanya si hayana karasa bukti Semar Yawi Semar Yawi nangun Siti bentar Kang Puputra Semar kuncung dan narwulu Kang dadia pakuning alam iya pakuning alam Dah naon uah pake tagening ju pake gumujeng uah.
paingan atuh paingan dah kumaha wa abong kena hariring lain nu kuring dupi haleuh haluang lain nu urang nya cu sumuhun hariring nu maha wening haluang nu maha wenang ta eta wa kurukan teh bieu ceuk kata-kata cu kumaha kulan ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri deh sumuhun laras wa saperti nu teu sapira teh basa teh sumuhun tapi maknana ageun ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang makna teh jero kumaha teteh gua kulan pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di nagara teh eta teh hartina geus kalengitan jati diri eta teh gua geus leungit jati diri bangsa urang teh gini jati geus kasilih ku junti ai kurungna kurung titiran ya gua ai kurung manuk titiran eusina teh incuing uncuy ta eta geus teu saimbang tah haji kayaan dunya geus teu saimbang hartina geus dengdek geus teu balan deui ayeuna mah geus teu balan deui ayeuna mah ujang laras gua kurupi-rupi ka nyawa jelema geus murah tos murah wa geus teu ngarasa dosa ayeuna mah geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugang sumuhun tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong ulah najan begeng ge ulah digotong ya cu ta eta wa ho wa mah rek pacuane ka barudak dah kumaha wa neuneun kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asih kamarurang kali nu rek neruskeun dina seni dina seni regenerasi tenang empek korehan gerak korehan ilmu nasing nepi ka panggih moanya moal lebar wampe papangih-pangih ajang lamun panggih keur si ujang keur si ujang eta dawa mah tos sepuh wa mah geus sakieu kakolotanana awal wa mah ayeuna meureun panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucuk nanakeun wa teh tereh balik sumuhun pina kana kitu tina sumanget ayeuna geus ngurangan geus rada nahnai wae geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek kumaha anu di mana wae ayana hah kumaha wa wah ngagupai dah kade ulah poho karena budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana ulah dugi kacudog-dog tinggal igel laras nya cu sumuhun wa ho pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa di Indonesiakeun laras hah laras malah lamun di basa Indonesiakeun teh teu ngeunah ngeunah cawela kadengena model cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok apaan teh hese ese putri gelis gagaweran capetang tar nyarita amih budi taraseri berehan tara masihan upama init-initan meme urang init geus nepi eta mode kebo meuli pakandangan kebo muli pakandangannya muncang labuh kapuhu keris manjing warangka da hese atuh ceuk bahasa Yunani kuno mapasapah Yunani kuno ex nihilo nihil pit back to back si teh teh cu oh eta teh kembali ke semula muncang labuh kapuhu teh muncek basa Arab berenang makan ala makan
bahasa Cina maki cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh geuning nu mawi dina leresan dia sok ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus bisa nanyer gali pe dina wanda nu anyar dek kumaha bae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cuk da eta mah absolut dogmatis mutlak mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleuang teh lain nu urang nya ujang sumohon eta tong borok kitu geuningan ayeunangan ilmu mada puguh heuh nepi ka negeri Cina cenah geuning nya cuk tak geuning eta urang Perancis kadarieu neangan ilmu urang Australia eta teh neangan ilmu merukan teh heeh ngan maranehna mah jara di duit juta-juta nya cuk jang kulan oh tak kitu ti uas saparakan saucu mudah-mudahan we kapayun tiasa ditepangkeun deui nya ujang sae gua ai deuleu itu uluh urang Majalengka aya urang Majalengka gua eta tapi urang Sumedang Bapak Ade Barkah aya Ketua DPRD Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka mudah-mudahan cing jadi bupati amin titip ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus laras amin aduh ya ulat Bapak Haji Ade Firdaus semua nuhun ucu ujang kulat cing wa naon wa sono ieu ka Pak Haji Sidik kaki umbaran sono ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan laras atau geuningan itu Pak Haji Rukmana aya nuhun ujang nuhun ucu Bapak Wali Kota Bapak Dada Rosada nuhun ujang Pak Obar Bapak Bupati Bandung nuhun ucu nuhun ya cing wa hayang kaul cu sae wa mangga kaputrana Bapak Haji Ali Dinar sumohon sakunya sok ka Jang Wani mental lagu Wajang Wani kanya sok Jang Wani kumaha Jang Wani we kanya wa jadi pokena dulu umat tak salaya badai harakaan putra Pak Haji Ali Dinar masih imut perang peti kadek kajo ya soloyo me ada jangan telinga saliraku di jari saliraku di jari Baerut dan sadayana akang na pada giling kawa ya lekenan bareng ngeureuyeun
Malaysia. Ngereunkeun teh di mana we? manehna di mana wae Cing sakali-kali mah eureun teh di Cicaheum. kali-kali eta mah di Cibiru Lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta. Teu merenah kudu bisa adaptasi hirup teh. adaptasi kumaha Silih ajenan geuning cangang rokok mah tara naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan. bener Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh teu bisa supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureyan dumeh eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen, manusia percobaan. eta teh kolot Urdu wajib digugu kolot mah kolot kuno pakai jeung sebut jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal pokoknya jeung nyebut produk gagal tadi nanti yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini. sia doraka jelema kitu karena Merugikan halayak ramai. produk yang sudah kadaluarsa Lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa. ngandung formalin Pangna awak nepi ka kitu teh mangrupa teh tadina geringan tulingakan obat eta teh overdosis. Bapak dewek jantung oge geus digenti ku jantung cau. kakolot sieun kawalan Da lain turunan Sanghyang, lain turunan naon-naon, bapak dewek mah turunan manuk pinguin. coba aduh sarisi teh kita Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa. coba geus ka mana karepe teh ari ngomongna teh Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka. Badranaya Lurah Semar kuda Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung. biasa ulah ka bapak urang Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu? jadi begini Oh, bagaikan orang yang anarkis. coba kakolot ngomong ka batur sih Dina lebah dia bapak dewek mah geus lah tempur digugu lah bisi jadi mitos. naon mitos teh Tong dikultuskeun, mitos bahaya. Lepas dina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti. oh udah benar aya Oh, ku batur sok dijarugjuk ku batur sok dijarugjug ning kuburanna kuburan Semar malah cenah ku cinta-cintana der nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. jang dagang Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit eta jauh pikiran teh der Semar dibebaskeun kana loket bari ipis. salah kaprahna teh Tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun. wah bungkus ku labon bodas Tuluy jiga komo dibungkus ku lawon bodas. Nya maka minyak sengit ke Jerman nu awam maka labuki ka wah asa heueuh we sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh kuburan Pandawa aya soha Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah Gunung Wayang
komo dalang-dalang ini ngajaruk jo gunung wayang tararapa itu teh hayang payu macing halus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar padahal aing macing buntung teuing cokor mun jaka itu eta teh bener akang sok aya nyarita kitu nah aya ku kabina-bina teuing euy dimitos-mitoskeun beuki jararau pake nu mata kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh benar ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam lain bosan menang jelema teh ngaranna da ti dituna mah tina jorojoy heuh tina sumrah pasrah sok nu matak ulah wa kamaranaot geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah wa kamaranaot sainga can cicing dina kaislaman aya keteranganana aya ngaran-ngaran jelema teh sumrah pasrah mah ulah wa kamaot teh sumrah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we mara kahyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi gentayangan dikepung ku pemburu hantu dasupkeun kana peles belego ge hantu namun urang mengencar der diabuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui asa beuki jararau akang hantu teh belum pamadegan teh asa beuki jararau kabina-bina nya euy pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorangan cekolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang sorek dina diri urang kumatak sileing teh kerepek ngeunteung ngajari ka juri tapa Asep Taruna dasana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate dari dieu bareto goreng patut eueuh batur aji ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka jadi montok jadi senang didinya heeh nya ngumatak Semar mah wah Semar ngaranna ge naon ulah kitu teuing oh ulah kitu teuing ka kolot teh si doraka nu matak aya hayang geura kiamat teh hirup nah ngarep-ngarep kiamat hirup teh hayang geura parinah ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka doraka ti anak bapak dorakati anak mamun anak dorakati kolot loba ngomong teh geus kemana kan naon bapak dorakati anak mun anak dorakati kolot loba aya aya anu kolot dorakati anak di mana-mana oge dina keterangan ge aya oge aya ge anak nu dorakati kolot anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot diantarana dorakati anak lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapak dorakati anak loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok geuning eta sia dorakati anak aya woyo jempe eleh sia wah meureun pangna dipikeun ke meureun anak jadah naon pangna dipikeun ke ku indungna anak jadah nyalahkeun ka anak si belegu nya heueuh pangna dipikeun ke lain anak jadah teh indungna haram jadah pangna dipikeun oge meureunan kitu teh hasil hubungan gelap
maksudna Hulu Mauludin Yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Ulah nyarahkeun budak, bila budak pacan boga dosa. Ieu anak jadah inungna haram jadah. maksud anak jadah teh kuring mah anak leuweuh bapaan teh. Naon? Anak leuweuh bapaan. Anak eueuh bapaan? Oh, Sia teu mikir ngomong teh. Mainnya nah eta awewe reuneu teh teh gasa-gasa kana pager. Kejung eueuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul nu matak kolotna haram jadah. bener atuh. Teu ngarumasakeun dosa. Moda si ayah. Heuh nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya tah hirupna. Bener tapi kan Nu matak lamun semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat. Anu jadi anak teh mumule pikanya kumbah dampa suku anak teh. Lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat ai kaperego jika anu heueuh sabab Gusti moal dikahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana nya bapak ari kaperego jika anu heueuh ngomongna leres tuh bapak ge leres ceuk bapak. Sedangkan lamun urang doraka ti indung ti bapa lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangdeur dipake pangeret bingkeung dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya leres tuh eces tak jika anu benar ngomongna dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nangkuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka goyang getih indung disebutna ge ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalah nyaah nyapanya leres tuh ai kaperego bener ngomongna teh nu matak wajib urang ngahormat kanu jadi kolot nyapa-nyapanya leres tuh biasa dipameunangkeun dan tadi malain kitu ngomong kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak sujud ka indung heula tuluy ka bapak ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak naon sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh goblok geus wah bener jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana ka aduh Gusti nu Maha Agung da sia teu ngabejaan sugan teh eueuh biar aku teh kaciri sakitu ngajeng alah mun ngageblek aing jeung poek bapak aing jadi we ngareo sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan oh idangan anu di jerona bolu pan bodas idangan pada bingung dibere yang jadi we ngareos punung era makanya aya koawi bos Borma nya bos Borma aduh ampun Kang Gunawan nanti Panama rekor Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia sumuh alah wilujeng Pak Haji Dinar Akang oge ke tahun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu wah beres kok aya nu menta deui ti luar negeri juga jag-jag enggak tahu meureun akang mah Duta Indonesia cing ai pingkeun lamun dewek ngorgocoblak kitu teh kodean aya gitu aya tadi pengker aya sugan kuring mah kodean sugan kuring ieu mah kawas nu hayang puas ka aing teh lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng teu sirikna dari kodean ge teu ngarti-ngarti
Piraku teh ciri lagi kireun. Heeh, nu maca ulah kitu pingkeun mah ieu mah ngaku dulur ka dewek. Punya etika sia teh. Engke mah mun aya teh ulah lel atuh. Atawa lamun aya bapa di tukangeun dewek teh ngelel jeung teh. Kodean. Jika babaturan urang ge si aya. Jika babaturan urang ngelelan muning ini. Alah, ampun. Alah. Sugane ko awih mekelan ke dewek nya Bakalan roti bakar. alah nuhun naon doana we teh sararea Doa alah ampun cing euy Kang ieu teh Bapak Haji Ali Dinar ya euy duh Bali dina. kagungan mantu aduh Pararaas. tereh kagungan putu meureunnya teh Sumon putu. tinu ditikahkeun ayeuna nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai aduh menang biasa euy Oh, menang jasa. menang ondangan ka Australia Australia. nya profesor teh kitu-kitu oge hah Ai daek mikir mah kitu. kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe ceuk caha reungit teu mangpaat Ah, cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah nya tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk hah bener. baygon obat nyamuk tuluy naon deui autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji-hiji acan da Allah mah kawasa bangkrut sia ta pabrik obat nyamuk teh loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah Tapi bener mah. Si orang segala rupa ge manfaat kudu daek. ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung-leuman hayam mikir manehna nyieun listrik Oh, listrik teh sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison Oh, bener Kang. Tapi ci sadar pikir bawah dinya gitu tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab rebab dapat dikesetkeun ku jelema teh. alah aduh kitu teh euy Orang daek mikir mah. daek mikir segala rupa oge heuh Bener. ulah cicingeun ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa Sah. hah Tina jenuh, tina kesal bisa. tina kesel tina jenuh hayang neangan wanda deui nu anyar empek ai seni mah bebas berkembang masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina tetekon ditentang murukana meureun dek oyag aing heeh kalah aing ngebelenyang negdreug ning keliling dunya Keliling dunia, keliling Eropa. nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang eta teh nepi ka kabeli rak piring oh Anak piring mah teu kudu keliling Eropa kan. tak kitu euy Heeh, bener Kang. nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus karunya ke masyarakat apaan kayeuna mawa manfaatna mah hikmahna mah moal keresahan matak mayar wayang teh gede Gede. teu ngahiras alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu Ah, gitu. ka dewek Pak Haji Ali Bener teh. Haji Dinar.
lain hayang kapuji di tempat Haji Ali gitu rek mere ongkos deui teh nya ka urang nya kana seni ya keseniman nuhun Pak Haji nya ya keseniman Haji Ali seri ya gitu ampun aing alhamdulillah ya euy bakat urang teh pan aduh kubas bisa napa tepung lawung pamprok jonghok nge pecing ieu sararea beres ngariung mung pulung mayunan pangung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh nyah ai dewe salah abus di kalah jalan Bulah Wetan itu di Bandung belenjeng teh ngadong ka itu nah cida ieu teh jadi ka Ciwastra jadi muih aing duh pada aya janur pernah teruskeun ka jadi handap nyata gitu di lemu sorangan kayak kadang-kadang linglung ayo nama geus pinu ku perumahan cara di Arab aing makan jalan dina syai teh sofa marwah teh gini ya bolak-balik teh eta mah katilu balikan jo leket teh teh leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri keunung nyeri aduh jo brek teh mah diuk lieur ongko ngan inget cenah sekolah teh lamun mangih kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat jauh ka cai tayamum salat teh aing teh keur sujud buledag teh katajong kudu lalumpang muni muih atuh da semplek dicak semplak ya aing naon dosa aing inget teh aing teh sok ngalarikeun domba teh sok ieu baong ditajong aing aduh inget eta si orang teh balik teh ka urang turunan mulian domba teh ka domba eta mah euy naon Kang Seri aya deui da keur dahar bereng teh mah laleur mun pinuh di Arab inget aing di kadang domba teh sok ngalaleur ku lem salatan di 2 rakaat ai geus salat kalah beuki loba laleur lain 2 rakaat laleur cinta ieu mah aduh ampun ai geus salat kalah beuki napu nya riwayat aing mah historis alah ampun kalah beuki napu balik di Mekah teh di mutiara teh dongengkeun teh tak kitu euy bener Kang cenah dek oge hayang hiburan euy ya hayang hiburan bos sok atuh da hiburan hirup mah kudu kitu atuh bebas hiburan mah doakeun atuh panayagan sararea cing bisa ka Makkah amin bisa umroh atuh bisa umroh seling teh bisa umroh ka Jakarta kitu nya gitu suka deh ka hareup mah pandukun Islam anu kalima teh mun kawasa di jalana mun boga alah ampun euy ai geus kolot kieu mah loba ai kahayang gede geura ai awak eueuh tenaga tenaga leuleus alah lamun teu nginuman Aladina kapsul lapur jirek nong dia geuning Aladina kan untuk ginseng dari Royal Jelly sia grepek pecakan waduh isuk aduh isuk pere adek meuli teu hariwang di deketan ku awewe teh jeung menggairahkan kepada istri orang menggairahkan kepada istri orang lain dicampur gerak kotak bumi pasak bumi dan bangunan alah ampun Aladina kapsul paingan bareng gegeh wae hirup mah kudu turut kana sunah Rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso mapa jalan satapak begitu ngajog-jog ka hiji lemur teu karasa capena sababaya nu ditean hujan angin dodor gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancu teu paduli kajeun tuguy
nu penting mah nepi ka tempatan nu dijuju dek ngalomo ka nu ngora suga nu kolot teu nyusul suga nu kolot teu baeud suga teh moal baeud alah ampun tah mapai jalan tapak saha tapak Rasulullah itu naon aya tapak Rasulullah teh DP handap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawadhu DP handap asor tapak Rasul teh nya ulah gede bohong benar gitu jujur kudu nyunah we nyunah Rasul nyontok apa nyontok diayak salamet alah ampun hiburan ya sokan itu gerak badan we itu kayaknya ayo ngaputing kemari masyeri beri aki-akian nah yang seri kenaon ya Kang yang syarikeun aki-aki adan di masjid aya napas geus beak meureun nah eueuh deui cing atuh mun urang budak ngora nya euy budak ngora ge ieu mah aki-aki dititah adan gara titah jadi DKM mun dimaksakeun maneh eueuh khawatir Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas meureun euy napas beak tungtungna we la ilaha illallah capek ngageuingkeun subuh geuning eleng dulur muslimin Mustafa salah gitu cek manehna keneh pohoan musliman ada geus kolot karena ge aduh urang berjamaah dina salat subuh itu kewajiban urang keur di dunya padahal atuh mun urang mah diajar nyeni saeutik mah make seni nya Kang eling dulur muslimin muslimat ayo sholat berjamaah dina waktu subuh estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibakaleun engke di majalah ya di akhirat aduh ampun pala wargi gitu gerak gugah ulah kajong-jona gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah ae salat geus kolot paling berat eta pala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae beureunan barang ngareret kana jam ding-ding geus eueuh deui aya nu mau di teteangan pek teh ku incungna di pauk tadi dibere rokok manehna ge sabungkus diajak abah kuring geus usaha komo bulan puasa kumaha bulan puasa wala wargi aya geus salat asar meureun tunuh tah aki-aki teh kuseuk ke sare teu karasa aya nyaring-nyaring geus poek padahal poek teh hujaneun
angkep bre. Oh yo cetrek teh kana migder teh adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meureun katempo karek 4:30. Da ieu mah keur latihan. Atuh puguhe nu paruasa teh malah locor. Oh. Aduh. Didinya da aki-aki teh mah. Umum ka masjid teh didinya. Trauma. Alah. Komo geuningan eta bulan puasa meureunnya da di imam meureun aya sangu teh pangirim. Pangirim. Da teh boga pamajikan teh aki-aki teh. Kolak oge pangirim. Kolak pangirim tetangga. Harana neut dek di dahar teh ngadaguan adan. Kolak jamai teh kan. Bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show. Ngabuburit. Ngadaguan sejak ngadaguan adan. Dan Ai keur ngadaguan kitu joker lek ke deui sare. Heeh karunya. da malu muskolot teh. Ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Korejat. Allahumma lakasumtu. Barang rekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan sholat subuh. Kor aing teh buka henteu, saur henteu. Kusaha kepae. Makanku lapar. Tragis teman ending teh euy. Aduh ampun aing. Makanku lapar. Alah. Ampun aing. Hah? Oh gitu Kang. Alah. Oh si Aki boga tip. Cepot. Loh, naon teh? Naon? Sampurasun euy. Saja. Syah. Loh. Bapak. Oh, itu dulu. Rombongan ti Astina dulu tuh. Rek nahaon Kang? Rek naon da urang kaler ka dieu. Oh. Alah. Alah. Naon ja? Ningali Pak aya tuma. Wah, Tamu gitu. Tamu. Nya tamu. ulah dibalikeun. Tamu ti mana? Ti Astina deh. Hah? Ti Astina Gusti. Astagfirullahaladzim. Oh, wah da lamun ningaleut amuing. Ulah kaget euy. Ulah kaget. Iya winang naon? Amuing. Ngaturkeun semakaturan rawuh geuning teh menak ti Astina nya. Hang nuhun euy. Semakaturan rawuh cageus seuling Bagong. Asa kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Aduh. Cageus seuling Bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat ari teh cegih. Cedit naon ari aing? Baru kana dewek ibu cedit meureun pugu cegih. Semahaturan rawuh sepuh nuhun euy. Jangan euy. Saya aja hibar sih. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping belat. Bot. Ti abdi ge doloy. Ngomong.
geuning aya ku di solenang gene eta enong lah Oh, cicing. Tenang. sareng saha loba man batos cenah kasepuh di Angger Prabu Siyudana Raja Astina nuhun kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna mujeuh pot syukur euy keur kumaha parenen di Lebak nah teu ngalangkung ka dinya hanya tante keur kumaha pare nuju cara ricing di sawah cing balik saya ngomong teh maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh duh kada teu terang pare awewe na apaan pare mah digambarkeun ada dewe Sri Sri apa sia Sri apa anu sok diangge kana gorengan teri teh mah teri mah di mana urang geuning boga pemajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri anak tere jauh tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi tere beleguk teh mah tere mah samara mah sereh goblok si ceponya tong dilawanan atuh bari nage sarwana eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok eta ku sarwana atuh kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karep wae kuas lain jeung menak ai menak mah puguh sok hiber nu hiber mah manuk lain menak hari manuk mah di mana urang geuning di jalan Papanggihan aduh euy ieu manuk duit menak sama sia teh jauh teuing ngomong teh mah nya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mangge barang di menak ku urang kana tak di punak beleguk teh mah tuh atuh sia teh kabina-bina tenjang tong dilawanannya punak mah hanapun sirah punuk sama aya punuk mah dicarekan batur geuning urang teh ini punung sama beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung sama nah sia teh punung iya punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewe pitengeulan euy nah mah keur tengeulan ditudung maling dituding teh mah beleguk ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah ai suing mah geuning sabangsa jeung entong soang ai soang mah di mana budak geuning mangge kareuwas sok gegebangan wae teh soang teh mah tuh ai soak mah baju di mana diberewekeun teh soak teh mah eta ku dilayanan wae atuh sia teh garelo anak si Semar mah nah sia teh gelo sia nya ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali sama goblok tuh kabeh we gelo ieu mah eta ku sarwana atuh ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah Ali beleguk ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ali nyata atuh hey
lila mah paman aing nontos maot lili tamato teke ai lili mah geuning sok dipais lele beri jalan rauh atuh ai lele mah atuh di mana orang digebuk ku batur teu wani ngelawan lele lewe ai lewe mah dengekeun naon apaan pusara ge pika hayang geuning palelewe paleleuwih bapak jauh pada lebih ai leuwih masa bangsa jeung tereup kaleuwih atuh teh mah sarwana ieu sarwana gelo kabeh nah ai keleuwih mah liang belut geuning aduh mani keleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh begini eta bagi jalan rauh ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap waduh meni mulisit melesat ya melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang gandeng manuk dadali eta maksudna mah meureun si cepot teh meureun si Tarida manuk dadali mah dadali bapak teh si dadan dali atuh teh mah nah sia teh ulah kaget cuman euy ulah kaget euy lu muni ruas da aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi aya naon ieu teh nun kieu ieu mah saperkara hayang pangi datang ka dieu euy sumuhun sumuhun kadua perkara nati eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja bisi maneh teu apa wayana kajadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunyeuleuh masyarakat nagara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala komo jalma-jalma anu daek karoropsi ayeuna teh sarieun sabab kitu numutkeun beja tilu beunang dipercaya cenah Batara Kala terek rakanan jelema jararahat nya hasil tatanya ti paranormal bakal negara waluya bakal salalamat syararea tapi raja Astina kurunya kahiji pusaka ari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolenangkeun ku maneh wayahna eta endong teh ditukeran rupa-rupa harta kakayaan 7 paturunan moabea enong ha iya enong iya sih ha eta na boga sabaraha sering tanu kitu ada mung ieu hiji-hiji nah eta jauhnya ti nagara Astina ka dieu sabaraha dinten 7 bulan saminggu euy datang ka dieu kita enong marukana teh didatanyakan ngagadeung dina pudunan ngadudut di datar pon kitu deui kahujanan katiisan kepanasan kaibunan sumuhun jauh dijujuk kang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta dek ditukeran ku harta kakayaan nu diaksaraan waya dewe diaksaraan eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong molongpong nu eta naon atuh make nu kitu
eta sini Aisyah kayak masihan artos sup apa mana aksesoris masihan wajib pantat tangga teh aing ngalangkung teh masihan wajib terangina bus iya aya masihan beas 3 kinta bus kana endong nah abus gitu ada abus wae kana endong semar mah iya tah dek dibeli eta teh ya jualnya bah jangan nahau buru-buru Pak abdi hayang HP ya rek SMS-an Pak cukup halona telepon dan begitu nih yang nah ada HP maloba dicingat dinyata ge sipatat geuning ngagarantung barodas tape tama euy tape ieu mah HP hari HP mah di mana orang belah pare geuning eueuh sia di jalan HP teh hapa tah mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong apo tah mah haji apo jadi kana hapa atuh teh jauh-jauh aponya haji apo mau pergi nyepah apu teman ay apu mulai minantu bah umri apun teman hari apun mandi digebuk orang tuh bisa ngelawan ampun ay ampun melauk letik impun coba deui merenangkeun antap impun masuk dipakai iya gini upan pergi nggak mujair lukut sama mana jauh tina impun karena lukut jauh atuh tina impun kana ampun euy alah ramainya euy tuh mangga cenah make jeung kedah ditukeran sagala nu ha dibikan ih demi katang termanagara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi bangga ikhlas soleh gini si Semar teu sangka si Semar teu sangka mana teh soleh mah jeung teh cedit geuning eta nasa teh nepikeun pajar si Semar pedit teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh kabina-bina heuh syukur mar syukur euy kira-kirana hayang sabaraha diberi duit tekedah nah jauh di juk-juk anggang di teang hawa tos teuing peryogi ieu enong make jeung kedah amuing bisi pajarkeun simkuring komersil jang karunya deui teuing jang nah geuning ngaleos mah ditukurkeun anda đang mau hiji-hiji na bulan ada di aksaraan MU pada dibuka punya ada izin lain nama ke izin bisi ngoceak dari paku gitu dipaku hor tina naon bahana si Semar tina kai albasiah nah teh alah ampun bilih ieu mah bilih jantan sudon mangga eta di aksaraan ye endong jisim abdi mangga kasangakeun eta mah bade digentosan nuhun aya naon maneh pot ieu teh ti kapungkur pun lanceuk teh ngalamun wae hayang mio teu pira hor padahal loba atuh cicing gara lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh bulan dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio naon mio geuning eong gitu nih ya ada ucing mah ayo ucing mah di mana urang ujuk ajak geuning hayu urang ucing ulin heuh beureun
jadi ya terbikan mah sumuhun mangan sok atau anger Citra Yuda bawa ke jauh bab jarut kayak papadana penastik kersayang tomampara iya enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku Citra Yuda ngadak-ngadak ngeblesat kawang-awang lu dulu itu nah amuing nah ya entong nah setek koplok sakila terido mah kurang ajar kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheureyan kai rek ngaguna-guna dek ngadu ilmu kai tejo loba Kurawa teh sia kuraja 100 Kurawa teh apa hiji-hijina ana da teu apa Kurawa ge moal ngadak-ngadak teu nyatu nah kudu beak waktu sepenting jemput nataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kulawarga kudu dipodaran hah itu ujangna ieu kajadian eta ku bapa diheureuyan nyaho ah meureun teu ridoeun eta mah nya teu ridoeun teh sahana mun eta enongna nu gablegna sia teu ridoeun mah sok dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka dieu cuy dipae aswata macam ka dieu hei keluar Semar keluar aya lu tuman oh kolot eta didengkek nepi ka hare-hare pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang bantingan ukur merong jauh ka jalan teh di mana belana kanu jadi bapak mana letakna ka nyaah teh ai nyarita kawas nu heueuh rek bela rek kanu jadi kolot ai buktina geuning ngan barang pentana we tiba heula oh panasan mandalenge teh mikir lain heuleu aduh ngomong soal agama ai sia ngejedog bae